Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahdi law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma alif baina min baini zawzi kama alif baina adama wal hawa. Al-ayah sadaqallahul azim. Hadratul mukarram wal mukarramah, Bapak Sahibul Bait beserta keluarga besar Bapak Komar anu kusim abdi dipihormat, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaanana ke Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarram wal mukarramah, ka rombongan besan masih aya rombongan besan anu ti Ciputatnya sareng reng-renganana anu kusim abdi dipihormat, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaanana ku Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarram wal mukarramah, ka para kesepuhan oge ka Bapak RT na, Bapak RW na, oge teu hilap ka para ibu sadayana anu sami-sami kempal dina ieu acara anu kusim abdi dipihormat, mudah-mudahan ditambih-tambih kemuliaanana ku Allah Subhanahu wa taala. Tipayun bangga urang sami-sami manjatkeun puja kalayan puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana urang sadayana dina enjing ieu menjelang siangnya alhamdulillah parantos dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala kesehatan oge dipaoskeun yuswa sehingga tiasa kempal di tempat kediamanana Bapak Komar sareng Ibu Ucah. Anu acarana nyaeta walimatul arus. Alhamdulillah parantos beres, parantos halal neng tiara diresmikeun. Mangga ayeuna ku urang-urang doakeun ieu dua mempelai mudah-mudahan cek tadi temanya sing panjang jodona atalampi sing abadi rumah tanggana, sing dijantenkeun istri anu solehah, tumut kacaroge, taat tina parentah agamana, oge mudah-mudahan sing dijantenkeun rumah tanggana anu sakinah mawaddah warahmah kalayan dipaparinan kinti putra putri anu soleh tur solehah, kalayan rumah tanggana sing dicucurang ku kaberkahan ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bangga panganten ayu namanya kupingkeun kasadayana oge dangukeun margi ieu teh tadi tos di carioskeunnya ku Bapak Kenong Bapak Sapin ari sawer panganten teh hiji papatah nasehat khususna kadua mempelai umumna mah kasadayana anu tos panganten bau tuh cek Bapak Wandi panganten bau nu kadua. Mangga Neng Tiara sareng aakna dangukeun. Bismillah damel wiwitan mugi Gusti nang tayungan nalisa sep nurendengan mugi ya kasalamatan selamat nu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diuruk pangfayuna nyaeta pada istrina masing dugi kaharatina haratikan alis aina lebatkan kana manahna
manfaatna lahir batin listih masing prihatin ayana ayanu mingfi kancaroge masing tigin nalis kumaula karakaulah baula bisiraga menang bahna kudu bisa silih bela jeng caroge ulah ngan felasir bae mening oge boga gawe garah rafi unggal foe rafi nusaimah rumah tangga tumanina tapi lamun loba salah nakira bimoagena bisi taganah kuraka prakbai waca balaka lamun raka koreng sangka buluba suka 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 tiayana dari satos laksana datang jodohna ngahiji salamina sarang dhuwur alis kudu bisa akuran kaunggal lembur sangkan jadi buah catur mun catur sing serbukur ulah ngan kala kasaut nafsuna ulah takabur hirup resep loba batur sarang batur kudu jujur rakyat raja nusa kasur untuk laut salah lembut nakara subur makmur subur makmur sauyunan mulai tak mufayunan tapi ulah kimburuan bahkili sini banduan banduan kacaroge ngan ulah pase abae enggal atuh gerahate ambeh geget sabano foe ulah lali titih rinti suciati tembong kencing biara budi cirinya kasalaki lalaki masuk nyandung amat ulah wakafundung pamok lamun bari bingung ben antep sinala berung ngabar atang di halangan asal cukup sandang fangan sina lilirku sorangan salikan pagi kesenangan senang penulis pikiran di dadasaran tukuh mentang kafangiran supaya menangkan zaran ganjaran kemah suci enggalatu keratangsi ayana ilis ngahi serta seakan rinjeng salaki ilis rezeki pemahula sopulati masih tumut kasalaki tumut jagalis ayana
laksana laksana datang jodoh Umi Kade. Kade. Sempurna saya na yak kadir ang maganda ibu bade ngawurna diragakan ku asepna ragakan ku adana ibu meferinganana bagi nasib ngaduda ayun magaduda secara dekat kemaulah dipilih sangkan sini kami kita mengacara bejo laksana sengaja tapi lamun ngabobodo bejo nikah Alhamdulillah rupiah kalau aja sahur pengantin dicekap yang dibuka banyak. Mudah-mudahan ayah manfaatna khususnya kanggo kedua mempelai umum nama kasadayana adino iya hadir yang eta pengantin bau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ya. Satu, siap. Mana pendukungnya Rizky nih? Pendukungnya Tiara. Ayo. Iya, doorpress ada di pengantin nih. Hadiahnya handphone banyak. Satu, dua, tiga, siap. Satu. Bang Lenser, siapkan terdinya Bang Lenser. Udah cukup. Ada acara injak telur ya. Wow, masih banyak tuh. 10 juta lagi nanti. Awas dulu ya Neng. Awas dulu. Ada acara udah ditutup lagi ininya Neng. Tutup. 4.000 dapat ini. Ada acara injak telur. Bang Lenser, gimana injak telur Bang Lenser? Di depan pelaminan ya. Jangan dulu guys, pelaminan Neng. Jangan dulu, ada acara injak telur. Ya,